Sampurasun sadudulur sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring Aji Ma'ruloh. Oke, sapi sial dina teh. Sapi sial dina Oke, spesial dina konten anu ayeuna nyaeta urang arek tanya jawab jeung Abah Amung. Abah Amung nyaeta supir bus anu konten-konten viral, jadi konten kreator di TikTok anu dikenal Amung Supir Ulin. Pastilah orang-orang Sunda mah loba anu wawuh ka eta Abah Amung Supir Ulin. Tapi samemehna orang selalu ingatkeun, orang selalu ngebejaan ulah hilap subscribe. Oke, langsung wae ieu kontenna. 5 4 3 Ali latih. Tanya jawab seputar bis sama Abah Amung Supir Ulin. Pertanyaan pertama, Bah. Ari Abah nyupiran bis di tahun sabaraha, Bah? Baheula tinggal nekat langsung bisa nyupir, ngalamar ka bus karyawan di pabrik. Salapan tilunya. Digawe di pabrik teh. Salapan tilu. Tahun salapan tilu mawa bus karyawan. Nepi ka 85 keluar asup ka Bandung Express masih mawa karyawan. Nah, 87 naik karena bis malam di Bandung Express. Abah paling tebih nyupiran di Bandung ka mana, Bah? Terus caritakeun sok aya kejadian aneh tara, Bah? Paling jauh kawetana ka NTB, ka Kulona lebih ka Padang. Ya. Minang kejadian aneh mah supah Minang. Anyar keneh kejadian aneh di Ketapang Banyuwangi rek nyebrang ka Denpasar. Kejadian aneh ngadak eta hate hayang kupat tahu Singaparna di penyeberangan. Abah rek neangan ka mana nepi ka kukurilingan teu manggih-manggih. Loba anu kejadian aneh mah nya. Ti Kediri ka Batu Malang kekeuh sarua eta hayang kupat tahu Singaparna di wae. Aduh, di Denpasar neangan seblak ceker da eueuh nu jualan, eueuh nu dagang seblak ceker. Ta eta kejadian aneh mah selama perjalanan. Bah, leres gitunya. Upami Abah teh pernah trauma ka jalur Sumatera. Ya, betul. Cuman lamun rek dicaritakeun mah ulah mah bener menceritakeun. Sedih mau dicaritakeun mah. ulah. Eta mah rahasianya. Cuman istilahna teu 100% trauma da tahun kamari ka Sumatera ka Padang. Cuman jadi lebih hati-hatinya. Bisa ditanyakan lah kumaha kerasna jalur Sumatera. Boleh ditanyakan ke supir-supir anu pernah ke Sumatera. Ngan lamun nyaritakeun masalah trauma nama moal hampuranya. Hampura pisan. Sistem gaji per PP, apa gaji bulanan? Sistem gaji angkutan mau itu angkutan umum manusia atau angkutan barang, itu sistem gajinya per jalan, tidak ada gaji bulanan. Mungkin hanya 1% lah ya gaji bulanan. KBG per PP sabaraha cenabah sekali jalan kisaran ya lumayan lah ya buat menghidupi keluarga. Teripu-ripu teuing ya. Jadi intina
di angkutan mah mau itu truk atau bus, jalan wae dapat duit, teu jalan teu dapat duit. Ya. Sakumaha pentingna klakson dina mobil menurut Abah? Dina mobil atau dina motor aya nu ngaranna klakson. Zaman kiwari mah lamun dina bus mah telolet. Eta teh barang teu pira disepelekeun tapi lamun teu hirup ngabahayakeun. Nya. Tapi lamun ditabeuh ngajengkelkeun batur. Sekali waktu Abah jalan Denpasar di Probolinggo eta klakson pareum. Pan sabaraha kali rek nabrak. Tepuguh-puguh motor keur ngeunah-ngeunah urang maju, motor nyebrang tigang. Mobil nyebrang, mobil asup. Nu nyalip ti kiri banting ka kanan, lamun klaksonna teu hirup bahaya eta. Matak ka dulur-dulur lamun aboga mobil boga motor lamun klaksonna pareum wayahna nya wayahna omean hirupan sabab ngabahayakeun terutama nama lamun aya awe geulis sisi jalan teu bisa dilaksonan. Aduh meuni kana angen teh meuni sateu udut 3 poe. Ya kade. Jadi klakson barang teu pira sepele tapi lamun teu hirup ngabahayakeun nya ngabahayakeun. Bahaya nama aduh teu bisa ngelaksonan bujur gede. Jeung teu bisa ngagoroan kenaik apa aya klakson mah tidit atau preng-preng. Kenaik langsung tiba baranting nyampeurkeun aya naon Pak cenah. Naon aing mah keur ngetes klakson. Tong dina bus mah sok tanyakeun kabeh. Lamun ngagoroan kenaik pasti ku klakson berbing eta kreng-kreng gitu. Pasti kenaik lompat nyampeurkeun. Lamun bis nuju istirahat eta kru sok kakolong bari nyemprotan naon eta Bah? Nyemprotan per ngarateur reket. Eta teh biasana perna teh gandeng da make perna per daunnya sebetulnya. Bahasa Jerman nama perancatan. Beda jeung air suspensi udara. Muara raketan suspensi udara mah da make balon. Ari make per daun mah pasti gandeng sabab gesekan antara besi baja jeung baja gitu. Jadi nyemprotan per ku minyak kelapa. Nah, leres Bah, Abah tiasa damel di 2 PO. Teuing atuh Abah ge teu apalnya teu ngarti. Bisa istilahna bisa dapat izin gitu nya kerja di 2 PO. Bager we perusahaan nya bager we. Moal aya da batur moal sigara di perusahaan batur mah moal mungkin gitu. Ieu mah bager we. DMH mah geus juara we pokona. DMH jeung Bandung Express mah. Matak menang Abah gawe di 2 PO. Urusan ngabagi jadwal nu bentrok gampang ngabagi jadwal. Turun di Bandung Express gajelang ka DMH. Turun di DMH gajelang ka Bandung Express. Eta aya ngabagi nama kumaha aya waktuna jeung aya orderna. Ya. Gitu. Upami bonus ti oleh-oleh atau uang tip sok dibagi 2 jeung kenek tara. Intina digawe teh duaan supir jeung kenaik digawe babarengan capek babarengan banyak rezeki masing-masing ya. Lamun bebedangan ti naon-naonnya pasti kenaiknya kabagi. Urusan gede jeung leutikna eta mah rahasia ya, rahasia. Yang jelas setiap penghasilan anu dihasilkan dina jalan pasti supir dibagi ya. Enakna jadi supir bis, nya makan gratisnya Bah.
saya bawa rombongan, wajar gratis. Ya saya mawa istilahnya ke rumah makan, mawa keuntungan, mawa penumpang 50 dahar kabeh, wajar lah lamun rumah makan mereka gratis ke supir mah romantis, rokok makan gratis tanya. Jadi alhamdulillah Abah jadi supir bus, erek bus reguler, erek bus para wisata. Di samping ngalah rezeki, nyieun kahadean, kabatur, di warung kopi beriak penumpang Abah marili kopi, tupan rezeki jang tukang kopi. Di tukang bubuahan beriak penumpang Abah marili bubuahan. Eta rezekina tukang bubuahan gitu. Di warung Rana beriak tutupan kunci pantona. Abah we nu turun mah ulah penumpang mah bahaya. Urusan ka warung Rana mah ulah penumpang mah, Abah we sorangan. soak upami supir bis kan mawa mobilna teh tararik, tah eta sabaraha ton sih berat kosong jeung berat isina mobil bis? Berat kosong bis kurang lebih 10 ton. Cicing. Berat kosong bis 10 ton. Tambah muatan 50. Lamun ayeuna 50, rata-ratakeun 50 kilo jelema, 5 kali 5 geus 2 ton setengah. Paling berat oge antara 14 ton 15 ton saja ejeng kendaraan. Matak tararik berat kosong bis teh kurang lebih 10 ton. Tambah 3 ton we kitu nya. Jadi 13 ton. 13 ton matak tararik bus mah. Itu dina puduna lagi ngerem ngagas, kecuali hati koto kakarek ngerem. Abah lamun keur nyupiran bus sok bari udud apa tara? Kumaha bis anu dibawa, lamun dina bis malam kebiasaanana supir ududnya udud. Nah, tapi lamun keur bawa wisata teu pernah karena di wisata mah teu meunang pisannya. Kunaon dina bus teu meunang ngecas power bank bah? Power bank kapasitas listriknya gede, sedangkan casan di bus kapasitasnya leutik. Jadi lamun aya setrum maliknya anu kuduna tina casan kana power bank, malik tina power bank kana casan. Eta mengakibatkan konsleting listrik. Sebab naon? Emang dina bus 220 volt lemah, beda dengan dina di imah 220 volt kuat gitu. Jadi kunaon make teu meunang karena bisi aya setrum malik nu ngajadikeun konsleting listrik, akhirna